dari orang di akhir zaman negara anu diutusna di akhir zaman mah Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu itu zaman Kangjeng Nabi berlanjut ke zaman khalifah, berlanjut ke para tabi'in, berlanjut ke atba tabi'in, kuari orang di zaman kepemimpinan Jokowi. Ternyata barang ditaliti kurang di negara Indonesia anu tadina 90% Islam, kuari menurun menjadi 85%. Kafir naik di Indonesia, Kristen naik, Katolik naik, Protestan naik, Buddha, Konghucu, Hindu naik, Islam turun. Kajian dia tetap mayoritas orang. Barang kurang ditinggali nu mayoritas di Indonesia teh bahkan mayoritas nu jadi pejabat teh geuninganan agamana Islam. Tapi barang ditinggali moral nah orenganan moral geus lain moral Islam. Lamun urang kuari ngadenge bahwa di DPR teh neulean gambar X3 tarolol warima di HP na teges masing-masing aya gambar-gambaran susu nu terbuka. Berarti kan resep. Emang kiai resep ulah ngomong ka aing. Elanan ieu mah batur baheula. Eta keur carita si HP na. Keur carita eta bagian daripada moral. Kuari lamun urang carita anu geus kanyahoan ku urang sabaraha menteri anu ngurusan negara urang anu disel, sabaraha gubernur nu eta teh ngurusan agama urang nu disel, sabaraha bupati nu ngurusan negara urang nu disel, sabaraha camat, sabaraha lurah. Berarti moral bangsa teh penggedena bagi geus kos kitu. Kuari neuleuh rakyat, ya Allah ya Rabb. Urang deuli di pengajian kos kieu mareke kopea mareke tiung teh. Ketika geus bubar jelemana ieu kene tiungna dipiceun. Di kumaha deui coba ieu? Tarolah urang mah geus kaeusi di jero benak hate ku ilmu. Aya ngarejadadasieun ka Allah, tapi nu teu ngaji. Lamun urang neuleuh di ditu di Cikupa di perumahan naon karana nu di Cikupa teh? Eta kapan anu ngeusianana anu trek-trekan anu ngetrek anak urang anu mabok bukna beureum sabelah teh kapan anak urang anu mamawa awewe teh kapan anak urang hartina anak urang teh jelema muslim da teh moral berarti geus kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, ieu moral bangsa teh geus kumaha geus eueuh persatuan jeung kesatuan teh geus teu ngahiji kuari. Urang neangan neuleuh nu mabok geus lain di Grogol deui, geus lain di Jakarta, lain di Bandung deui. Di hareupeun imah ku ari mabok. Di hareupeun imah ku ari judi, di hareupeun imah ku ari zina. Berarti moral geus parah jasa. Geus parah. Ulah disalahkeun ka masyarakat, ulah disalahkeun dua sinpani, dua penggede, hiji ulama, dua umaro. Ketika eta rapi, masyarakat bakal rapi. Ketika eta teu ecrek, masyarakat bakal leuwih teu ecrek. Lamun kiai na bae anu jadi panutan di NU geus disogok atuh komo bangsa. Atuh komo umat. Endeu kumaha deui, tinggal kitu bae ulah ese-ese. Ngan alhamdulillahna NU Tangerang mah sareng henteu. Henteu maksudna teu kasogok. Ente kasuap ente mah alhamdulillah sehat mah bener mun lain lalagan ya bener. Ya seetik ongkos mah masalah lah teu geus lah. Iya tuh baheula mah gravitasinya gede ketika muktamar NU teh ingin mengikuti selain sekadar ingin mengikuti tapi ingin menyaksikan. Oh, di mana berkorban demi NU. Kuari masyarakat hanya biasa-biasa geus gravit. Ente tertarik geus
mun urang nyebuteun maunat gede teuing geus naon kitu ngaranna geus sinaran gede teuing geus nusuk nyamber teh naon ngaranna manit mah gede teuing. Masya Allah ya urang teh urang edu teh kultur edu urang ye rusak berarti negara ulah disalahkeun umat sebab kumaha nu dua pemerintah rusak kiai rusak umat lebih rusak pemerintah bener kiai bener umat bakal bener untung masih kene aya di hiji dua pemerintah nu rada bener ada ai bener jasa moal rada untung kiai deui lembur-lembur masih kayak nu rada bener jasa memang geus hese rada be rada nah ieu keur kuari moral bangsa geus kos kieu geus teu ngatur kuari geus teu nuturkeun ka Kangjeng Nabi seakan ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi awas ketika Kangjeng Nabi nita salat jelema geus teu salat ketika Kangjeng Nabi nita puasa ambalaya nu teu puasa terbuka ku ari mah teu puasa teh ketika Kangjeng Nabi nita zakat jelema geus teu ngazarakat ketika Kangjeng Nabi tita nutup aurat bagi wanita ku ari geus terbuka ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun mabok jelema marabok ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun zina jelema zararina ketika Kangjeng Nabi ngaharamkeun korupsi maling jelema korupsi jeung maraling berarti ngabohongkeun ka Allah ngabohongkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus sing hade ulah aman-aman urang mah aman jasa nu mantak di dieu make bahasana ge apa amina ahlul qura maka apakah ngarasa aman ahli nagara anu ngabarohongkeun ka Allah jeung ka Rasulna geus ngabarohongkeun ka instruksi-instruksi Kangjeng Rasulullah anu dilanjutkan ku para ulama ngarasa aman layatiyahum tina datangna basuna siksa kaulan wagung cek Allah bayatan ti peuting ulah ngarasa aman sia teh kusabab sia moral sia teh geus lain islami sia geus ngabohongkeun ka Allah sia geus ngabohongkeun ka aing cek Allah sia geus ngabohongkeun ka Rasul aing awas sia ulah ngarasa aman datang na siksa aing ke ti peuting ku aing sia disiksa wahum naimun sia keur melolor harees disiksa ku aing sia Yogyakarta gempa peuting bre Masya Allah gofiluna anu keur poho kana siksa ku hari mah tu para roja kabehan ge urang inget so tadi jero pangajian ja geus kalaluar mah ja paroho kabeh ge kumaha para rohona atuh kiai bae ge sanggup nonton TV ti isuk datang ka magrib datang ka peuting kiai eta kiai goblok teh si kiai tolol teh kiai lah cek aing mah minggu hareup moal ngaji deuna ge atuh kiai berjamaah jeung santri nonton main bola di TV cak jana istiqomah jana kan poho ka Allah eta ngaranna poho ka Allah geus puguh nya beralasan ieu mah cenah kiai boga TV ge jangan ngadengekeun berita tuh kumaha sia bae sia-sia nu boga tuh sia-sia nu bisa atuh aing mah teu hayang teu naon Allah satu sia teu kudu ngomong ka aing bener sia kitu bener sia salah sia ya ternyata tuh kararieu bae jadi TV teh Kiai baheula makula nosok di dongeng-dongeng kapan Kiai Hairun teh mun urang nyaba di hareup aya kitab mun nyaba kabenerannya keur aya di patengahan di tengah patengahan aya kitab mun nyaba keur di dapur aya kitab mun nyaba nyana keur di luar aya kitab jaki itu Kiai baheula mah Kiai kuari mah jang paranti nonton TV di hareup TV-na aya jang di tengah TV-na aya jang di dapur TV-na aya jang urang dapur di kamar ge aya TV Kiai kuari mah TV bahkan kurang puas meuli HP-na ge nu gede teh nu aya layaran HP naon gara tuh sia mah nyahoban keur ngising ge nonton TV berarti kan rusak jasa ieu rusak jasa Masya Allah
tapi urang ngarasa aman bae ku karusakan eta nu mantak aya hamzah fa amina ahlul qura hamzah lil inkar li taubih. Hei masyarakat Indonesia cak Allah ya cak Allah ulah ngarasa aman sia afa amina ahlul qura ulah ngarasa aman sia ku ahli-ahli negara masyarakat ngabohongkeun ka Rasul aing ulah ngarasa aman tina datangna siksa aing ke sia ku aing sia keur malolor ku aing didatangkeun siksa digempakeun sia ku aing cara umat-umat nu baraha heula ku bolon-bolon teuing sia eta takos kitu ulah ta fa amina lil inkar atawa li taubeh cek Gusti Allah ilmu aya di sia pangarti aya di sia masyarakat amburadul ku sia diantepkeun aduh sia teh kunaon ngarasa aman-aman teuing atuh sia teh kana datangna siksa aing ku bego sia teh ilmu sia teh eta teh titipan ti aing kunaon ilmu sia teh teu ngajagaan ka sia eta teh hawa nafsu sia nu pohara jasa hehe cak Gusti Allah nanaonan sia tau beta ku tolol-tolol teuing sia tuh deuh masyarakat ahli negara anu geus rusak tapi sia ngarasa aman bae deleukeun sia lamun sia ngarasa aman bae kade sia deuleuh umat nu baheula ngahinakeun naon kitu ngaranna teu nurut ka rasulna disiksa ku aing sia ge ahli negara, ahli Cikupa, ahli Balaraja, ahli Curug, ahli Sepatan, ya disiksa ngan Cilongok. Aman. Sebab nu zina di Cilongok mah. Mantep. Nu mabok nu judi di Cilongok mah. Aya ge di Balaraja ngan di deuleu KTP-na urang Cilongok. Aya nu zina di ditu di Cikupa barang dikatewa ku polisi KTP-na Sukamantri ngan nyana di luar jadi tetap diri mah diamankeun sebab di luar gitu paling goyang setik lah. Ya Allah ya Rob sing hade urang ulah aman-aman kade Allah geus ngadongengkeun umat-umat nu baheula anu teu nuturkeun ka Rasulullah inkar ka Rasulullah disiksa atuh sarua atuh ku ari ge marukan kumaha ya Allah ya Rabb awa amina ahlul qura ayatihum basuna duha wahum yalabun jeung deui apakah ngarasa aman ngarasa tenang-tenang bae ahlul qura ahli-ahli negara khususna di negara urang ieu kabenaon kitu ngaranna negara Tangerang kade ulah ngarasa aman tina datangna siksa ku sebab masyarakat geus teu nurut ka Rasul titah ulah mabok marabok bae titah ulah zina bae titah ulah maling korupsi tapi nyana ngagawean bae titah ulah kredit makin menjadi-jadi kreditan cek jana ulah ngadengekeun kiai di Cilongok mendingan ngadengekeun kanu ngahalalkeun bae lah jasa rua bae itu kiai awas sia tsunami datang sia ulah ngarasa aman ahli-ahli negara tina siksa Allah sebab telurut ka Rasulna awas ya siksa ku aing cak Gusti Allah duhan waktu duha wa hum yalabun ketika nyana heureuyan ulinan ameng-amengan keur lalagan dele Aceh waktu duha tsunamikeun ku Gusti Allah Yogyakarta peuting ku Allah Berang Padang Masya Allah karim urang teh geus ditegor ku Gusti Allah tuh galunggung deuleu tuh Yogyakarta tuh Padang tuh tsunami tuh Ciamis Pangandaran disunamikeun ku Gusti Allah
Sukabumi digoyangkeun ku Gusti Allah. Garut ieu ge panas termasuk teguran ti Gusti Allah. Kade ulah ngarasa aman. Kusabab pemerintahan urang tina tahap awal dek ningkatkeun pertanian swasembada. Geus dipersiapkeun ku manehanana alat-alat berbagai alat-alat berat jang dikirim ke berbagai kabupaten-kabupaten. Geus diinstruksikeun di luhur. Tetapi rencana tinggal rencana. Allah anu ngabogaan. Stop ku Gusti Allah hujan. Di Sabang sampai Merauke hujan. Kuari nyeunan hujan bae geus sabaraha miliar pemerintah. Emang iya hujan teh anang hasil lain. Sia mah teh nyahoana naon. Ditanya geus hujan, entos Kiai alhamdulillah banjir. Aya guludugan. Eueuh. Sabaraha miliar kuari kerugian, lain kerugian ieu nyeunan hujan, nembakan hujan. Eta ge kudeudeuh keneh ka masyarakat daripada panas jasad. Tapi can aya hujan nu asli ti Gusti Allah. Deuk kumaha coba ieu? Pertanian sabaraha ribu hektar, sabaraha ratus hektar, sabaraha ribu hektar di berbagai kabupaten. Anu geus teu kaala telaan ku hari teh. Masyaallah. Tinggal aya Karawang-karawangna doang geus lain tina cai hujan, tina jatiluhur, tina kiriman-kiriman ti itu. Senyaho urang jatiluhur lamun disaatkeun ku Gusti Allah. Dak nu madak di urang we di urang sadane bocor. Ternyata PDAM-na teu jalan jang kota mah. Rahasia Allah. Saat sumur eueuh caian, sadane kandas, bendunganana bocor, nu kasedot adalah taneuh. Nek kumaha deui? Rahasia Allah. Keur ditegur urang ku Allah sia ade. Kunaon urang ngomong kejadian alam, kieulah alam. Balikeun atuh pikiran. Ieu langit nu Allah, ieu bumi nu Allah, urangna nu Allah, kita nurut ka Allah, ketika teu nurut ka Allah melalui rasul jeung ulama nu balaleuneur teu nurut siksa sia ku aing. Ieu kakarak teguran tetep bae sugan aya pamarentah anu ngadengungkeun tobat can aya. Sugan aya kiai hayu urang tararobat can aya. Kebae kiai ge nunggu instruksi ti pamarentah. Sebab naon? Aya instruksi masukan bae aya ieuan. Tama moal beres tobat kos kitu mah timbul tina nurani. Nurani atuh timbul ieu, masyaallah. Masyaallah karing. Ararese amat. Tuh. Urang lamun nyebut nurani, ngeunah asup ka jero hate. Tamun nyebut birani, simba eta mah. Iya. Nah, ya. Tegar ku Gusti Allah. Ulah ngarasa aman, hei ahli Cikupa. Ulah ngarasa aman, hei Sepatan. Ulah ngarasa aman, hei Tangerang. Seluruhna, bupatina, instansina, para kiaina, ahlul qura. Kabeh berarti tina pejabat, ulama jeung masyarakatna. Amin ahlul qura. Ulah ngarasa tenang-tenang bae dibere panas ulah. Titah tobat tah coba. Beuh, lamun aya bupati kuari ngayakeun kitu pembersihan, tidak boleh ada yang mabok. Ketika ada yang mabok panggil, gesel. Ketika aya nu zina panggil. Mun aya randa bawa ka ditu ka pendopo, amankeun ku bupati, mantap biasa. Cek bupati teu kudu dititah kiai itu mah. Aya randa diamankeun mah. Kabehan ulah nungguan sumantak ahli-ahli Allah mah kuari ge hudang ti peuting henteu mikiran sorangan mandi salat terus tadarruk ka Allah tahajud salat hajat terus ka Gusti Allah ya Rabbi ieu teguran ti Gusti panas lain lalagaan lantaran can aya tanda-tanda ndek hujan menurut ahli palakan kadeuleu tanda-tanda lamun ndek aya hujan mah duku kula dicaritakeun kamari teh lantaran malaikat nu ngageugeuhna per tahun per bulan per minggu per harina teh aya ngaran-ngaranna nyana selalu mere tanda-tanda lamun ndek hujan mah malaikat poe ieu teh malaikat kukula moal dicaritakeun ngaranna mun urang nyaho bahwa nyana teh mere tanda ndek hujan malaikat anu ngageugeuh poe ieu.
malaikat anu ngagegeh dina minggu ieu mere diantarana tanda deuk hujan teh aya angin anu tiis kana ceuli. Cek malaikat ku aing dibere ketika endek hujan asli ti Gusti Allah ceuli katiup ku angin tiis tuh mulai aya sia mah teu memperhatikeun kan tiup ku malaikat ditiup teh malaikat teu main-main malaikat memang main-main teu mun malaikat main-main bahaya mun aya malaikat lalagaan kamari ke tahun baru jelema make trompet pratet 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 malaikat Israfil neuleuh wah nu aing jadi tiup ya ku aing brot atuh bahagia cilaka ujiannya mau kumaha gitu malaikat bantu terpancing emang kipu doli terpancing lamun malaikat Israfil terpancing urang geus aya di mana meureun atuh henteu ceknya aing menungguan instruksi bae cek malaikat nu mendak mahasiswa di Bandung mempertanyakan ka dosenna Pak ya saya mau bertanya ada apa malaikat Jibril itu kan tugasnya memberi wahyu, membawa wahyu kepada para rasul. Iya. Sekarang kan rasulnya sudah tidak ada, berarti dia pensiun. Yang mau saya tanyakan sekarang kerjaannya apa? Teka jawab ku dosen. Teka jawab ku dosen. Iya ya apa ya? Oh, ese. Terus bertanya di universitas baheula mah IAIN Cipadung ku mah UIN meureun terus datang ka sababaraha universitas naik terus ka Trisakti ka ITB teu kajawab ku dosen aya lah kiai nu sok di masjid bae nu magahana ge lah paling ge 20-an nu bari batuk bae asal maca wa yajibul mukallaf asana ieu bisa ngajawab mah ieu Nyana nanya, kayak ya, saya mau tanya, ada apa? Malaikat Jibril kan tugasnya membawa wahyu kepada para rasul. Benar, pinter hujan. Tapi kan kuari rasul geus aya diakhiri ku Kangjeng Nabi urang. Ieu tugas malaikat Jibril berarti pensiunnya. Atun tejang teu pensiun. Naon atuh kuari tugas? Kuari tugas na malaikat Jibril mah ngumpulkeun batu, ngumpulkeun batu. Jang naon? Jang meupeuhan sia. Ini sia ka ditu bisi ka peupeuh. Bisa da kiai. Aing cenah kos kieu mah jawabanana ye. Jago tuh kiai. Kabeh dosen-dosen ge bakal ditimpahan ku batu ku malaikat cekeun. Kan malaikat Jibril teh kuari ku bom, batu geus loba jasa duk ditimpah-timpah ku. Anu bener ge sia teu percaya ka aing. Marah kiai ini. Tadi mah batuk bae kuari teh ja. Marah mari kiai. Bakal ditimpakan ku malaikat Jibril ka para mahasiswa, ka para pelajar SMA, SMP, SD, KB termasuk ka para pejabatna bakal ditimpahan ku batu ku malaikat Jibril. Ulah tenang-tenang sia cek eta kiai. Ih kiai kolot juga gak amat cek eta. Bisa jadi kos gitu. Lantaran dosen-dosenna, pejabat-pejabatna jeung kiai-kiaina geus teu nurut ka malaikat Jibril. Geus nurut ka wahyu nu dibawa ku malaikat Jibril ka para rasul ka kedeung deui ujala batu sing gelembung ti heula anu nanya ka aing sia ampun jangan balik sieun nya aing moal nanya-nanya deui ka nyana cek ya teh aya aing aduh serem jasa teh kiai sakeuna ieu awa amina ahlul qura masyaallah. Mantap ulah sembarangan nanya ke kiai ahli Allah mah bakal malik ka nyana sorangan itu kiai sok diuk baik itu emang kumaha kitu jawabanna beuh meyakinkan kiai kos kitu geus teh mahasiswa barang datang ka imah aing bingung cenah deuk nyieun artikelna ya bingung ye makalahna kumaha ye masa malaikat Jibril ngumpulin batu.
bingungnya nage. Aduh aing, aduh sakieu teh. Datang deui itu mahasiswa. Datang deui mahasiswa. Kiai jangan sembarangan sakieu. Ini harus berdasarkan dalil sebab saya sedang membuat itu makalah yang akan diajukan ke dosen. Jadi kalau saya ini bertanya harus ilmiah jawabannya. Diuk siap bego. Oh, nyana geter-geter. Aing sekali ieu cenah lah geus lang, moal nanya deui geus aing mah. Ai dibere ayatna ieu. Afa wa aminalul qura. Dua ayat. Afa aminalul qura ayatiyahum basuna bayata wa hum naimun. Awa aminalul qura ayatiyahum basuna duha wa hum yal'abun. Emang tiba heula ge malaikat Jibril anu dititah nyiksa-nyiksa ku Gusti Allah tadi instruksikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Jibril balikeun itu nagara nu dicicingan ku kaum Kangjeng Nabi Lut. Balikeun. Jibril nu dititah. Jibril itu bere angin kaum Kangjeng Nabi Hud. Tiupkeun angin, instruksikeun. Jibril nu dititah. Nah, baca ku sia ayat ieu. Ketika dosen ngadidik geus teu karena Allah karena materi jeung duit. Ketika rektor hanya untuk mencari sesuap nasi di universitas jeung di institut. Ketika kiai ngajar geus teu ikhlas, hanya memamerkan ilmu-ilmuna di berbagai majelis taklim, berbagai kantor dan berbagai tempat-tempat. Tunggu tanggal mainnya. Jibril bakal datang nyiksa kiai-kiai tersebut. Kadenge ku teu sia mahasiswa. Geus kalau mal nanya di sabada sia indit sia kan itu diperdalam ku nyana ieu ayat ieu bener begitu diperdalam ceriknya dibere hidayah ku Gusti Allah. Setelah hidayah neangan guru kapanggihlah jeung seorang wali Allah nyana berguru ditinggalkeun ku nyana pendidikan formal anu nyana meunang kitu ngaji atau sekolah dididik di SD SMP orang Indonesia mal dibejakeun ngaranna hirup keneh ku aring geesan nya nama. Tetapi setelah saya sarjana geus ditinggalkeun di Picieun mun di urang Ki Mupasir eta teh sarjana hukum esa di Picieun ku nyana kasarjaanana topi nu hideung nu aya buntutan ka dieu teh masterna geus eueuh eta Ki Mupasir tanya ka Ki Mupasir salah saurang deui mahasiswa nu ieu nu kokola didongengkeun nu bertanya-tanya tentang malaikat Jibril dijawab nu ngajawabna geus maot kiai di Bandung. Nah ku ari nanyana ibadah ka Gusti Allah bahkan menteri penerangan Harmoko datang ka manehanana terus diskusi jeung Harmoko mantak Harmoko ku ari henteu berkeliaran ge selalu jeung manehanana bertobat je lamun Harmoko baheula jadi menteri penerangan ditambah deui menteri luar biasa ditambah deui menteri luar kebiasaan nyana geus embung ngawana ku ari geus tobat nya mah dipenta ku ari dipenta komentar tentang Indonesia teu daek geus teu daekeun. Sulit saya untuk mengomentari di Indonesia. Cak Harmoko hirup kene ku ada Harmoko nage. Enggak saya mau dipenta sabaraha. Kitu penggede datang ke manehna sabaraha. Wartawan datang ke Harmoko tetap bungkem sulit. Sebab itu bekas saya. Sebab dari saya lengser bukan makin membaik, makin hancur. Sejak saya menjabat saja sudah begitu, apalagi sekarang. Jadi mau membicarakan tentang Indonesia bagaimana? Harmoko na hirup kene. Jadi kiai nang nyana ulah nanyakeun ka aing. Saya kiai nang di mana nyawa kos itu ulah sok nanyakeun, saekeun sia ku aing.